Ai salat teh saur ulama mutanabi, ai hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah Rasul. Oh, ai salat teh aya 3 huruf. Naon wae teh teh? Shod, lam, ta. Ai disebut shod na teh sidqul qauli. Hartos. Hartina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong, ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang tong wani neuteuk, mun pondok tong wani nyambung, mun condong tong wani motong. Pas tukang salat mah ngomongna. Adi eta nu kadua lamna. Atawa ahli salat. Ahlina. Ai lamna kan? Ai lamna teh layinul qalbi. Naon hartosna? Hartina leuleus hatena. Tuh ahli salat mah. Leuleus hatena. Ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP-DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Oh eta teh. Ai eta takna. Ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh eta tupina dijauhan komo maksiatna. Bener. Luar biasa itu Pak kejadian teh. Kumaha